ari si lain kalakuan model itu nanaonan dia teh ya laras anak anak emak astagfirullah aya naon lamun ngabogaan kahayang naon lamun ngabogaan cita-citakan ka sorang naon waca balak dina waktu ayeuna ulah di dinding kelir di sinang siloka satarabasna jang to geuning sok mengpeng ditanya bisi hayang kawin ngomong bisi hayang boga motor otomatis ngomong pandewe kamari geus boga motor otomatis mah motor naon Mio lain Matic lain Prio lain Bison lain RX lain motor naon motor otomatis eta geuning nu kamari tia dewek boga motor otomatis lamun 3 bulan tadi setoran otomatis ditarik deui ku dealer perkiritan itu ngomong atuh bisi hayang bogaan HP nu make karet emangna pecah sia HP make karet jitu nyawa tempat tukang gendang tuh HP na tuh make karet mana sih teh tempat tah tukang gendang HP na make karet tuh ini jika sebelah gue tulak banto mending mun hiji mah karetna 2 deui ada jeung HP euy bisi hayang kuliah bareng jeung aing da kitu sia kuliah aing kieu teh kuliah di mana di Indomaret aku kuliah di Indomaret sih teh dan mah kuliah di Indomaret make piriwit uang parkir mun ngaranna sia mah sing langangin aing kieu saja jadi tukang parkir ge sohor aing mah sohor kumaha teu nyahoan anak aing kabeh aya nu di IPB aya nu di Unpad aya anu di UNJ di Jakarta oh iya hebat cigareng anak aing kabeh di kampus karuliang lain kuliah sarua jadi tukang parkir kos aing sudah jadi kuliah sarua jadi tukang parkir sok ngomong di beda kesempatan gue kolot gerang ngomong buat dipenem baik sabab naon lamun dipenem baik nungtungna nyelak kena angan kayak nungtungna kelir kena sirah balanak pecah pembuluh darah stres kali kena modar paling halus leletikana jadi jerawat biasanya sok budalkeun balaka sok balaka oke siap bos jigana ieu waktu nu tepat oke siap saleresna mah kade naon deui lamun ngobrol jeung kolot dina bahasa Sunda mah aya nu disebutkeun pundak usuk lubik-lubikna ngadukeun yang ngakeun beuna beuna alam cie ayo ngomongnya di akalan kehaturnya jangan dina dunia menang ngakalan semangat pemirsa sadaya kasanakeun dipayunti kan mama dina laguna seringan tosan rek dibawa ka mana ku si kepot sakola henteu boga wawasan henteu pengetahuan yang anu sakitu-kituna rek dikumahakeun marca pada aya pada jeung marja mata wa ucuk icang Kang Andri Gepeng Kang Bra